Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorebacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayeuna. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 68. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna ieu teh kalebet tina kolom pangalaman Mang Lintrik. Judulna nyaeta Tulang. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Rusia dapur ieu mah lain ngimpi cara pangalaman di RSD teh. Aya dulur nu nanyakeun, nah eta teh nyaan kajadian atawa bohong? Ku Mang Lintrik dijawab, henteu bohong, tapi ngimpi. Da mung ari disebut tukang ngebohong mah. Tah balik deui ka nu rek dicaritakeun teh Rusia dapur Mang Lintrik nu anyar keneh kaliwat aktuil meureun pibasaeuna teh. Kacaritakeun Mang Lintrik teh kawas ucing. Lain rupaan jiga ucing atawa ngabudi ucing. Tapi beukina kana daging cara ucing da nya mun teu manggih daging sapoe teh ripuh weh sok laleuleus jeung larungsing nepi ka sangjikan mah sok pok wae nyarita be atuh kadiekeun balanyana sing cekap ame ari tuang teu kendat daging juragan sepuh cenah ngadenge omongan sangjikan kitu nya Mang Lintrik jadi insap yen si horeng lain jungjunan teu gumusti tapi balanya dapurna leutik teuing sangkilang gajih geus naek nya tuda kumaha gajih naek harga naek deui ceuk nu ahli nafsiran zaman mah majar ayeuna teh usum paciwit-ciwit lutung harga jeung gaji cialat tapi ari beuteung mah geuning teu ngartieun kana persoalan zaman teh nyahona pieuseunana kudu aya karesepna kudu dicumponan teu beunang dipersabenan duka kaasup kana kolom bandel beuteung Mang Lintrik teh duka konsekuen kacaritakeun sang uteuk milu mikiran kumaha cara-carana supaya pamenta sang kadut bisa ditedunan bari disaluyukeun jeung kaayaan ayeuna zaman nu ceuk karuhun mah loba sandang loba pangan loba sandang teu kapake loba pangan teu kahakan teh alias loba sagala rupa tapi teu kabeuli cek timbangan sang uteuk harita kudu kieu geus ayeuna mah ulah meuli daging da mahal meuli tulangna be di arah bauna ieu putusan gancang ditepikeun ka sangjikan mimitina manehna nampana teh ku serengehna jeung serikeun meureun tapi tungtung lamahnya di asesean katimbang ku manehna ge meureun yen eta teh jalan nupang babari-babarina ti poe eta dahar teh rada mirasa da aya hanyer-hanyerna nyaeta cai angeun tulang tong disebut cai angeun tulang teuing atuh cikaldu kitu aya ngagleser kana ceulina sajroning kitu dina hate mah Mang Lintrik boga kasimpulan kieu nasib buruh leutik hirup teu cukup pangala gawe ngan dipisit bae beak bulan beuki begang mikiran kahirupan beak taun beuki begung mayor ngan cukup ku tulang lah gote pisan dangdingna ge ulah diseungseurikeun nya da lain teu bisa leuwih ti kitu ngan daya ciptana keur mintul naon sababna daya ciptana mintul lantaran kurang vitamin naon sababna kurang vitamin lantaran daharna karo tulang naon sababna titik-titik geus kacaritakeun sangjikan mimitina mah rarancang tadi teh jalan kalawan lancar unggal manehna ka pasar meuli tulang atawa nitahan si panengah awewe nu geus bisa balanja tapi beuki dieu katemongna beuki melempem datang ti pasar sok murang maring teu puguh komo mun kabenaran aya Mang Lintrik mah karasa yen manehna ngabudalkeun ka teungeunahna teuing kunaon mimitina Mang Lintrik teu ambil pusing biasana awewe mah cek hate mun teu bisa ngawak-wak atawa ngawek-wek teh kawilang lain awewe tapi beuki lila beuki parna kasakitna teh
Malah dina hiji poe mah manehna teu balanja tulang deui. Kakara Mang Lintrik penasaran hayang nyaho naon sababna. Keun rek ditanyakeun engke upama geus hade deui anginna. Ari mangsa nu biasa hade anginna taya deui iwal ti dienggon. Meme sare ngobrol heula, tah Mang Lintrik ge ngolongan hatena teh harita. Nanyakeun naon sababna sok murang maring jeung teu daek meuli tulang deui. Manehna ngajawab bari nonggongan Mang Lintrik. Atuh da tukang dagang dagingna sok nyindiran bae matak arera. Nyindiran kumaha? Eta majarkeun teh. Kagungan sabaraha hiji anjing di bumi teh, Bu? Mang Lintrik ngorejat ngadenge jawaban sangjikan kitu teh, gancang nanya. Saha nu disangka anjing? Meureun di dinya keheul nu matak teh oge. Malah ka di dieu mah meuni nyebut ibu tulang sagala. Geus RR. Tamat cenah ieu pamiarsa. Sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.